Oke, welcome back guys. Selamat datang lagi di channel Mamang JC. Jadi buat kalian yang suka konten Mamang anu non faedah, ditonton. Tapi harus tempo. Subscribe, like, komen. Sekian. Kayak suara. Oke barudak, jadi Mamang Tena mau camping ya. Di lumayan lah tempatnya keramat ya teh. Mamang teh lurusuhan itu jaba hujan dimaksakan. Nempikan ke pohon teh mau center Mamang teh. Ingat center aslina peso teh inget buat jaga-jaga gitu. Enak mah Mamang ngerek mendirikan tenda. Ikuti terus konten Mamang nya. Aduh, geus kaut mah ripu euy pohoan aslina lur. Tah, barudak ayeuna Mamang ngerek iyalah beberes salah tendanya. Ieu teh di tempat pemakaman lah istilah nama disebutna teh Astana Panjang. Pidukalah sejarahna sebut Astana Panjang teh kumaha pokona mah rada serem di dieu. Ujung ayeuna teh tanggal 3 April Kamis Kliwon gitu maju ke malam Jumat lah mujehna doakeun we mamaku. Tuh guys, itu teh makam guys, makam mungkul. Ah ieu kebon. Tuh itu geus ada buram da kamera teh coba hujan coba geus poek. Tuh jauh ti mana itu. Tuh. Ternyata kebon awi. Sorangan Mamang asli. Tuh makam tah barudak Mamang teh ayeuna teh teu mawa lampu da lurusuhan aslina ieu teh geus jam 6 bisi teu percaya ya tempo deui ya. Teu ngabobohong Mamang mah. Ayeuna teh tuh kudu fokus euy. Pokona malam Jumat ayeuna teh jam 17.18. Kudeung deui tanggal 3 April. Mamang syukur mawa lampu ieu hungkul lampu anu buleud jang leuf hungkul geuning supaya nyangan ieu. Aslina ente ingat mawa lampu sorot gitu. Maksakeun demi kalian aja kamari Mamang teh euy. Nyeri dada basa balik meulem lauk ting kunaon cekolot masuk angin sana tapi nyeri geus 2 poin nyeri dada. Kita amit gitu bisa ditunggal jurig ya. Aduh ampun paralun gitu. Kan Mamang solo camping di sini ya. Jadi ikuti terus pokoknya mah. Nama mau masak naonnya supaya simpel Mamang enak syukur nyandak mie hungkul lah jeung kopi biasa jeung rokok di luar kamera ngan hujan di luar teh kemalin anti air apa lain iPhone Mamang tuh ninggal lepaskin jaket soalnya gitu teh semuanya kesang tis kesang panas teh lah gitu kecampur pokoknya mah di ngajawe kesangan oge ditarapkeun jaket mah usaha gitu ya karena mah ulah bisa omong-omongna nya lur. Itu Mamang teh posisinya di saung jadi untuk kahujanan pisan aya saung di dieu teh. Masalah mah urut saung itu urut penyimpanan keranda tapi tingkah mana keranda nanti. Panas Mamang mawa boled aslina euy. Efek teh hujan. Aslina mah di beuleum anu suluhna ieu teh. Aku suka primata pemberani. Kayaknya gak bisa lur, abus motor kayak gitu, abus motor ka dieu da. Ieu tempat jaro. Abus motor ka dieu. Mun itu tuh bisa paling di dia hungkul. Kita lembur hungkul. Baturan Mamangnya anjir aslina ieu mah. Modal nekat lur. Aku suka primata pemberani anjay.
tah ayo nama uang main hela ML nya da mamang yuk sok main ML bari ngadaguan putingnya tereh lah tereh isu doakeun mamang nya kasadayana sayang teh untuk kabadi amit-amit itu kabadi jerarokeun kita pokokna mah alus nama sana kudu ngahurungkeun api pas hari pergantian sore maghrib ini karek legend euy aslina terjebak di epic kamari 100 met di epic keneh mentok astagfirullah enak geus ka legend alhamdulillah nanti lieur main di epic mah lur asli ieu lain promosi ML nya anjing kelas game sana anjing Johnson kemana sih ya goblok anjing suka maju tekalem si Johnson teh cok sebenarnya suka majuan si Johnson teh tekalem teman si Johnson imat nih cik cik can boga sim si Johnson iya mah suka maju anjing sieun nah maju lagi anjing cek ai genaon goblok suka maju cewek tekalem si Johnson mah ayo we nabrak jojol bradag ini tempo-tempo mamang kasetnya ya teh 3 liminho ting leho kemarin di fit lur saya musuhna ayo suka majuan si Jongsong kopi lah lur ame dina aya dina katenangan pokokna mah ngopi heula nya kade sampahna canak dinya ulang sok ngabala di mana wae teu awon teu bager pokokna mun ngabala teu bager teu canak deui pokokna mantap anjir teh Rizky asa di Dieng lur apa Dieng anjir kayak suara tidak suara nanti bebet tinggu luduk kemarinnya positif adalah makanan abong-abong tenda murah gitu guys itu ngalaranyet tapi dangan lumayan sakit mah karena memang sorangan dah pasti dah mau ada raikan diajak kikian mah asli kamari mah bahasa konten keong mah nggak boleh gas nak jadi posisi gas nanti bocor aku memang tekadenge ngajar jasa teh jojol bup anjir untung tekana halis mau tekana halis beak ya halis sewahan pokoknya mah baik pisan dekat tempona naon di luar talur aya nama memang erek lanjut tidur wae-nya ada soalnya memang tuani keluar poek jadi memang lanjut sare wae-nya aku suka primata pemberani kok nama sehat selalu buat kalian semoga panjang umur anjing juga ulang tahunnya dan memang sare heulanya sekiannya aslina memang tuani keluar tuh barijeng kamari memang teh sarenya ada lah teh sare memang pas beres konten malam nang edit jadi jarang tidur ayana sugane memang tiberannya sarenanya saya aneh-aneh gitu karena dak hayang dahar mau mie ge asli tuh memang tegas mawa mie jadi asa hoream daharna oge kiri coba diberi hujan masa tepugu lur
Barudak mamang terbangun ya teh tekuat beteng lapar anu mawang ninyola mie. Ini sekitaran jam 10.27. Biasa geus tuman ai masalah beteng teh hese di remna. Angger sieun-sieun ge da ai lapar beda dicarita lur. En mawang ninyola mie. Ninyu mie gen teu tenang hate mah. Da aya lapar moal karasa kubet we na tulur. Pugu. Tah nama dipercepat ku mamang videona met lila lah. Ngahaja ieu teh barudak videona teu make musik soalna rada mistis ieu mah videona. Tak seadanya we ya. Balelol anjir geus teu puguh ngomong ge. Tah ayeuna mah uang taruang heula kade make ceng ge ulah poho mamang mau hiji lumayan tambah sebal. Tah ayeuna mah pesekan lah. Tah barudak di dieu teh posisi teh mamang ngadangu suara jiga nu ti bebeut. Sok cobi dangukeun sing jelas geura. Tah enak mah posisina emina tos beak wareg tinggal sare da soalna digadangkeun mah loba gangguan. Ade ulah poho babacaan heula nya. Hayu anjir asa jadi asa teu pararuguh teh mamang teh. Jadi videona sekian lanya dilanjut di mamang boboh heula.